Selanjutnya yang akan tampil pada sore ini diantaranya Den Galang, nomor induk mahasiswa 11-222-59. Minat penyajian Sekar Pedalangan dalam wayang golek. Judul penyajian Sora Wayang Sora Dalan. Intan Resi Risanti, nomor induk mahasiswa 11-222-86. Minat penyajian Sekar Kepesinenan dalam wayang golek. Judul penyajian Ngahaluan Nyinden Wayang. Merupakan penyaji ketiga Indra Dewa dengan nomor induk mahasiswa 11-222-34. Minat penyajian Kendang dalam wayang golek. Judul penyajian Tepakna Sora Kendang Matakeun Gerak Rawayang. Muhammad Hasan Asrori merupakan penyaji keempat, nomor induk mahasiswa 11-222-31. Minat penyajian Gampang dalam wayang golek. Judul penyajian Gampang Milanas Halang Wayang. Repertoar lagu Papalayon Wayang, Kidung, Karatagan, Kastawa, Iringan Kakawe, Karatagan Mundur, Naik Laras Konda, Gunung Sari, Caruk Pulang. Mun nitenan di wayang di zaman tepi ka zaman mibanda ajen inajen sewang-sewangan. Pon kitu deui ayeuna. Dina kamekaran wayang golek purwa, wayang dirope aku ketak jeung pamikir anu pinuji. Garap kidalang, garap puyaga, tur halan juru sekar. Mekar nyebar merek wanda, ajen wayang purwa dina zaman ayeuna. Garap kidalang tepak rengkak wayang narantang sora gambang di pasir kuhageun.
Karena wirahmat Kaston jadi pamuka kapura ceritanya
sang yatimang tuman kotak purawis wayat inpunira bumi pengkal
di bumi Allah. Dharma ukur wawayangan wae lamun kasasalampak langsung bakal kadukung apa dan anu katempuhan lamun kasasalampak langsung bakal kadukung Inung ing pasawakan busana maneh kawaran busana maneh kawaran maneh pasawakan busana maneh kawaran busana maneh kawaran serba kapus bintang mudian namiang pajaknya dipasang rahanan dua tangan di kemana sang si Mahaprabu Batakresna di medengeti sang si Mahaprabu Batakresna ngangkir ingkang putranya Tan Raden Gatotkaca dekat kantung disapungkeun anana karena wisata pawon kilurah Sembakota pawana sami ngiring empat magelaran labi-labingan dikasang si Mahaprabu Batakresna suan telepon kertas pingetes atau pertama aten pangantikan elata Mas Putra Raden Gatotkaca coba duduk yang mernia pasti ngepar karo ingsun kapain kaset Gatotkaca tapi datang pembagi keluar tinggi putra panjenengan Gatotkaca dibayang nyelakan sebuah pengebahus tahujung saliran gua batak ditampil hukum kaset pintigana yang dikersakan daun baiklah gua ngangkir saris tidak wajib montang berbayang sesaris tidak bangsa jauh saris tidak waktu kaya daun itu angkos selasa kapan
alikna Kakang Semar kepayung gua aduh hayaan sembah panglapakus awujud juragan Batara dikapinur kawujud juragan anu dikapinur oke kalina para kawis kaya pikir sana dina wancina reureuh perang doe kempelan eta aya naon ieu teh nu waktu istirahat teh ngawayang aya naon ieu teh buat bangsa ajeng-ajeng ulah aya nu dididik ler disindan sok akeun banget geura bejer beaskeun gua aya naon ieu teh oh ieu ieu sabenerna ging sir tina panak sir sulaya tina sangkaan numutkeun telik sandi pangindrajala ye para Kurawa tina penting ieu ngajak perang Kurawa ngajak perang ay nanaonan ieu teh nu tara-tara ti sasari ieu teh jol ngajak perang naon ieu teh maksudna anu tiluguan ku Dipatikarna malah ayeuna geus aya di paminggir Tegal Kusaka geus siap siaga rek ngalawan ka pihak Pandawa dupi kinten-kinten mah saha atuh mun pilawaneunana upami kiamat ditampi ku urang nu paling si pihak Pandawa teh saha moal ikuti rombongan kota-kota Atanapi ku Papatarjo saha pilawaneunana ieu teh nu saha pilawaneunana kinten-kinten upami ieu tantangan ti pihak Kurawa kurang ditampi saha ieu teh saha ulah dipikir ku trikauna di bulan Bali dibeuweung diutahkeun dibeuweung diutahkeun eueuh deui nu bisa nyinghareupan Dipatikarna di Tegal Kusaka nyatana Mas Putra Raden Gatotkaca sanggup apa henteu ngajari Senopati Agung ti pihak Pandawa pikeun nyinghareupan Dipatikarna di pihak Kurawa pingah amar sangat bikin ngajari Senopati Agung ti pihak Pandawa bikin inghareupan Dipatikarna anu meluhuan di pihak Kurawa syukur patur kumayangan kasih syukur namun itu pakai sau pemanahnya kasih kan kade ini tak Medan Juri maju ke Medan Tempur ulah di padangan Purasadir ujung riang akab ulah sombong kasih ulah
Yes, pun berapa jenengan? Kita sami gugur sami meh tempur pelaya sacan perang bulan. Yes, pun. Wilujeng juragan anu. Puas banget. Atau kaca? Juga ini nama gerak tantahan. Sakeriting anggara pangkalisan. Hai, si kepenantang singgah desa panari kerahkan wajah balan singgah para perang semata ulang air kalimat betul pasti pada bisa kita bikin kaparin yang perang tidak mungkin juga saya kekaliban sing salah bantuan jadi guru murid anak mengapa kali saya ikut baru nanti itu kali saya ikut bantu ini juga dipatikan ulama rek mundur kusasi kumual ngejar kusakir beas dipatikan gaya mundur ngirutin raya ngeran mundur saking pangkongan wayang purwa upama dipilih
itu kaya Raden Gatotkaca kapeko janten Senopati Agung ti pihak Pandhawa kacariyos dipaminggir Tegal Kurusetra lampahipun Raden Gatotkaca
kaca lapak Sumatera ngaji dan berpaksi dan dikuruhut paksi kembali lepas negara kata Gatot Kaca di Sumatera nirmanut panggung lanjut Raden Gatot Kaca ngawatan aji perangin Alhamdulillah gitu. Dan kumaha? Nah, paribawanan kurang halus ya. Luar biasa aja. Tetela kurawat teh ngajak perang dina peuting ieu. Teuing saya teh. Jika nu teu apal kana aturan perang. Naon atuh peuting-peuting teh? Istirahat nama lebar wawanen jago juragan Gatot Kaca kepilih jadi Senopati Agung. Alhamdulillah kamu gitu ya pemuda teu. Pokoknya mah diparentah siap berangkat bersuul ngaku ke Sumatera. Ada nawe ya pihak Pandawa mah sarua ieu naon ngaranna? Hiji pasukan diunggah-unggah orang ini siapa yang samira melawan sadara carakan siapa oh buku sih teh rupanya deh ada nawe lagu bangsaan setrapai wah seueuh Des rombongan. ya cacakan juragan Gatot Kaca mah teu milu BSM sia agar we daun di
kita mau berangkat dulu. Hah? Ada ujian masak ini deh. Nah, bener. Nah, ujian mana yang kumandu ku BSM dulu ini. Kumandu kuliah kemarin. Ya, bener tuh Bismi. Halus kene gitu ngadukung we tuluy batur ujian ieu mah batur bisa lulus itar kapus 2014 ya iya dewek teh ada ngabau geus pernah keluar teh aku pengbimbing mah dewek teh ulah keluar dengan naon tak pinanya bulan anak hiburan sih lain oi Bayi melahan maksud namanya ahan ke atas setiap sholat. mau asrama obat stok asrama lain berak aku beri kan oh dewek kuat tuh bukan mau pintar ya ada yang hibur sih lain sing sok atuh aja poman sagedeu hah pidato segala rupa baca atuh oh iya alhamdulillahnya ibu rektor ayah alhamdulillah luar biasa gedung deui ka hareup cenah rek ngicap cenah tiang rek ngicap make lapas yeuh cenah bro teu sanu ada reno yang sapenting cenah teh ya aturkeun nuhun utamina maka Ibu Rektor alhamdulillah oke ka ketua jurusan ya Cek sebelum ketua jurusan aku mintalan lulusan di perguruan tinggi luhur. Abang kene masih entep seureut bisa. Jahoan saudara panggilan. Tapi ngali kita cepet jami anu oke, aturkeun nuhun kanggo para pembimbing ya, para pembimbing teknik Bapak Lili. bisa. Kamu aja dikir atuh lamun eueuh pembimbing Ya betul, ade. nuhun sama kudu bener kadinya heula, meme ka indung bapak ge kadinya heula ka pembimbing heula ciri. Kang cepot mah jami anu Sarajengna kanggo ka kepala studio ya. Oh, Bapak Aryo Sudarsono. kepala studio juga lagi disangap di dieu mah. Disangap. Kepala studio juga lagi. Kan cepot teh atuh. 7 tahun kuliah di STS teh hasilnya kieu. Bener. Cing cirinding manehna mah jami anu kami anu
Jumpa ya. Oke. Nah itu kan bisa kagok kepada pendukung kalian. Aduh terlibat kena gerakan. Pak Tarjo jempe atuh. Jempe. Buat teman-temanku sebangsa dan setanah air, terima kasih. Wassalamualaikum. Aya nasi bungkus tuh. Cik, aku cicing saya teh. Hari selain kamu dah ngomong jempe aku cicing Sok. Nah, udah ada yang tanggilan dalam ini Ayam seuri sebenarnya mah teteh. cicing berseni. Sebenarnya mah ayam seuri nengintan ge gan hutang loba. Ampun deh. Terus yang ngibing seeutik ke Wak. Nya Wak. Dek lagu naon ari eta? Ngibing seeutik we lagu cempongan atuh teh. Cempongan. Oke. Lagu kasedep nama geling. Wang si Ciwangi. Dah, geus teu jauh pasti eta lagu teh. Sok ah. Kali we, geus leutik we. Buru kan lebih ini teh. Waktuna si teh. Pak Caca, Pak Caca ya. Bibi makan oke. Enak cari cinta. Ngantung. Ay. Ay silain, dewek geus siap. Si lain kepanunitan teh bieu teh. Naon? Pancen si lain jempe. Urang mah sarjanana ge geus heula, ti heula. Geus ti heula mana mah kareker. Berarti pinter urang, sok mana jempe urang mah ngaruku. Karek-karek sarjana ge mana muni boleh hulu. Ya. Nah, Kita beuh, rek hiburan bener. hiburan kamu yang. Tuh. Laguna orang Siliwangi. Gawe Pak tebabna bangsa Siliwangi. Sinyal embur apa digawekeun. Siliwangi sok sinena nu balik ulah ku silain. Mana mah alek sinena mah ditekan da geuning geulis. Geus sabatu sinena neng. Om Siliwangi neng. Luka mas
Gaipungan, babel. Gaipungan, dewa ini. Gaipungan itu. Anu gini, kopak kuning, debat itu dan. Jauh. Oke itu mah kudu kuliah ke STS atuh menang kitu sok nu ti urang teh sok keur. Sok. Gaipungan. Uturkeun atuh dewek gibing. Uturkeun dewek gibing kumaha sih? Gusti kenangan dewa kenangan. Heuh tuturkeun dewek gibing. Silai ngaran tuh. Silai mana beuh tara beuh bari nuturkeun dewek tabuhan gamelanana tabuhan. Hari otak di gina sih naon say. Gusti ini mempermalukan di depan umum ya teh. Terus saya mau jadi ini kamu mau jadi. Iya di gelap kemudian. Iya gelap. Serwana. Ya. Tempat lampah naratin Gatot Sabarica Tegal Kurusetra. Acarios di Tegal Kurusetra. Arapura wepertos aya di paminggir Tegal Kurusetra. Acarios di Kurusetra dina wanci ngegayuh apeting mangsa reunebra. Di pihak wepertos tantang Yuda nu ngayakeun serangan ka pihak Pandawa. Sikap pedang angsir gada sapar halimpun anu diluluan putih patika di patikaran satria tantang batara anu kira katon manela mapak Yuda ingalaga
kumpul kabeh manawan tiap pada kurang. Gusti Senopati, tenang Gusti Senopati. Pandawa nu pasti bakal hancur dina beuting. Cari menikah.
si keperang tamsin gada sapan hari telah lepaskan si gua perawatan semata pulang air buat ya tenang panau pasti bakal hancur tidak putih percaya kalau kehancur lakukan wajah warga ayo kumpul ulang arantos payung-payung pandawasan purawan di Tegal Buset ada berarti sana awas segala kaca usaka ya dipati karena tidak hiji panah kau buat buat ya ada ku sampai Gatot Kaca si Gatot Kaca udah kill si Gatot Kaca modal sampai
sangahing Sumatera lajeng panca kerajaan ayat di Raden Gatotkaca tos tekiat deui kabantu Raden Gatotkaca alun Sumatera lajeng panca kerajaan alawah di Raden Gatotkaca ieu paman Prajalma ampura kasih paman kan saukur bisa ngabantuan nepi ka dieu sing salamet kasih sing salamet bisa wios paman nuhun paman nuhun paman Raden Gatotkaca tos aya di langit ping pitu lajeng aya selatan katinggal rupa sumaat mana kalapedan lo halo paman lo wayahna lo Magus bisa maturan kita pelui jauh dari lo ayo lo nges waktuna lo mulang ke asal alam pada kue panjang negara kunjung sempurna lajeng sobat mana kalau pedang ngapikeun ieu kontak ruasakan Raden Gatotkaca asal Adria akhirnya pedang dicungkil kadar di pangan pedang disingal papas anu tuliwan lajeng ieu kontak ruasa